Geus aya kana genep bulanan kuring boga pamajikan. Kasebutna masih keneh pangantenan, masih dina meumeujeunna sono bogoh. Kahayangna teh dedeketan we, sangkan lamun pareng kudu pajauh. Malahan ninggang kuring lamun kuring telat balik gawe, asa dosa kanu jadi pamajikan. Maklum, keur kitu teh jauh we kana pipasehaeun mah. Masih keneh silih anteur kana kahayang. Karasa geuning sukabungana hirup jeung anu jadi pamajikan. Ti mimiti kuring kawin kabeneran ku mertua geus dipernahkeun. Jadi kuring geus teu cicing di imah mertua. Kuring nyicingan imah anu ngahaja disiapkeun keur kuring jeung anu jadi pamajikan. Puguh we sagala polah teh asa bebas. Kasebut eueuh anu dipika era. Sabab di imah teh ngan ukur kuring we duaan, nya jeung anu jadi pamajikan. Ku sabab kuring digawe di salah sahiji pabrik, nya kuring jadi teknisi. Ku hal kitu, kadang lamun aya masalah jeung mesin pabrik, geus pasti we teu ningali kana waktu. Rek jam sabaraha wae, kuring kudu siap datang keur menerkeun. Nya eta oge kajadian pisan ku kuring. Kakarek jam 5 kuring tepi ka imah, geus aya telepon ti pagawean. Geus pastina aya anu perlu ku kuring dibenerkeun atawa diomean. Neng, aa kudu ka pagawean deui, aya masalah anu kudu dibenerkeun cenah. Nya, kedah kumaha deui atuh? Da moal tiasa nolak panginten upami aya tugas sarupi kitu teh. Nya, lamun nolak kena sanksi atuh. Beuh, teu da kumaha. Lamun nepikeun ka dieureunkeun gawe mah. Nya, angkat we atuh da sidik tugas kan eta mah. Tapi nu jadi pikiran keur mah Neng, kumaha lamun pagaweanana pilih laeun? Heuh kumaha mun kudu tepikeun ka peuting mah? Nah, kumaha kitu upami dugi ka wengi? Hariwang kudu ninggalkeun Neng sorangan di imah. Heupat Neng teh keur kandungan. Moal atuh moal ena naon jeung deui najan abdi kedah nyalira di bumi ge, abdi mah wantun Kusabab pamajikan oge wanieun ditinggalkeun ku kuring tepikeun ka peuting. Kuring oge langsung we indit deui ka pabrik. Malahan kuring inget keneh harita teh poe Kemis. Sanggeus papadon kanu jadi pamajikan, nya lamun aya nanaon mah dititah nelepon atawa nga-SMS ka kuring. Kuring indit deui ka pagawean ba'da magrib. Kuring indit make motor. Sabab kitu sapopoena anu kukuring dilakukeun. Indit jeung balik digawe sok ngahaja numpak motor henteu make kendaraan umum. Pokona mah supaya irit ongkos jeung teu lila di jalana dina indit jeung balikna. Singkat carita kuring oge tepi ka pagawean. Malah harita kuring geus mimiti ngagawekeun
salah sahiji kerusakan dina mesin. Pamikir kuring, geus pasti we rada lumayan lila ngomean eta mesin teh. Kuring moal bisa tereh-tereh dina ngomeanana. Dina gancang anggeusna oge. Ari tepi ka jam 12 mah kudu eta teh. Tapi sok sanajan kitu, kuring teu bisa ngumpang. Atawa teu bisa ngeureunkeun pagawean saacan beres. Nyaan we, kuring ngomean mesin anu aya gangguan teh pas jam 12 peuting kakarek beres. Jeung diinget wae ka pamajikan anu ditinggalkeun di imah sosoranganan. Nyaheukeur ka kandungan deui yang geus aya kana 4 bulanan. Jeung inget deui kana waktu yen poe harita teh malam Jumaah. Kusabab kitu geus jelas beres mah pagawean kuring. Kuring oge langsung we balik ka imah. Teu ngadon ngalilakeun waktu aya di pabrik. Tapi dasar atuh aya wae gogoda anu rusuh. Kuring poho ngeusian bensin. Motor teh teu bisa jalan sabab beakeun bensin. Jaba jauh, kuring kudu ngadodorong motor tepikeun ka pom bensin. Sok sanajan kuring kudu ngalaman capek ku ngadodorong motor, geus teu bisa kumaha. Soalna peuting eta kuring oge perlu balik ka imah. Anu tadina jam 1 kuring hayang geus aya di imah, ku kaayaan motor sarupa kitu mah geus pasti we balik teh bakal leuwih peuting deui. Jam 1 kuring kakarek bisa balik numpak motor anu geus di pom bensin anu geus dieusian. Basa kuring keur anteng numpak motor bari ngebut sabab hayang tereh tepi ka imah. Di palebah jajalaneun anu geus deukeut ka imah, kuring langsung ngerem motor anu keur ditumpakan sakaligus. Kuring ngerem ngadadak. Peta kitu teh lantaran kuring ningali siga aya jelema anu meuntas ka jalan. Motor oge langsung pareum di dinya keneh. Bari jeung rasa ruas anu kacida sabab sok sanajan kaburu ka rem oge geus pasti we kudu katabrak. Karasa kana motor kuring oge aya nu ngageduk siga anu katabrak. Kuring oge langsung nyetandarkeun motor maksud rek muru anu tadi asa katabrak ku kuring. Tapi naha atuh basa kuring turun tina motor. Kuring heran karena eta kajadian. Nah atuh nu karasa aya jalma nu katabrak teh geuning beteh sasaha. Malahan kuring sempet kokotetengan neangan anu karasa katabrak teh bisi kapecelengkeun akibat katabrakna tarik. Tapi keukeuh geus diteangan kanu rada jauh di tempat kuring munggah motor oge. Weleh eueuh. Kuring noroweco ngomong sorangan sabab ngerasa heran karena eta kejadian. Nyasa geus tetela eueuh mah kuring oge numpakan deui motor. Tapi naha atuh basa naik deui motor. Motor jadi teu bisa dihirup. Geus di starter geus diselahkeun oge teu daekeun disada.
lamun kudu beak di bensin mah moal enyak. Biasa oge lamun kuring ngeusian bensin full teh semet 3 poe mah kudu kapake. Motor ngadadak mogok di palebah jalan anu aya tangkal nangka. Keur kuring terus maksakeun ngahirupan motor. Kareret ku juru panon siga aya nu molebat di palebah tangkal nangka nu aya di sisi jalan. Malahan kuring eureun nyadakeun motor anu teu daekeun hirup. Barang panon kuring ninggali ka palebah tangkal nangka, kuring ngarenjag. Sabab nyaan we katinggali ku kuring dina tangkal nangka teh aya anu keur nyarane. Barang ku kuring ditelek-telek anu nyarane dina tangkal teh geuning lain jelema. Katinggali siga jurig, katinggali awakna dibungkus ku lawon bodas. Beungeut nama teu pati jelas katinggali. Da memang harita teh poek. Maklum wayah kitu aya keneh jam 1:30 peuting. Eta jurig anu nyarane dina tangkal-tangkal teh katinggali ku kuring leungeunna meber ka gigir. Jeung deui anu matak jadi kuring sieun. Kadenge ku kuring aya sora anu hos-hosan. Eta sora ngajadikeun muringkak bulu punduk kuring. Tuker kuring diancikan ku rasa kasieun. Ujug-ujug eta jurig teh awakna ngalayang. Bari jeung kadenge aya sora anu aneh ka kare harita kuring ngadengena. Awak kuring jadi ngalampar. Keung pacampur ku sieun. Jadi naha atuh eta jurig teh kakalayangan ngulilingan tangkal nangka siga anu ngahaja nyingsieunan kuring. Beuki karasa keungna ku kuring eta jurig anu kakalayangan dina tangkal nangka teh. Sorana handaruan. Kemudian basa katinggali ngalayang siga nu rek ngadeukeutan ka kuring. Ningali kitu mah kuring oge geus teu noli kana motor anu teu hirup. Kuring langsung lumpat bari ngadodorong motor. Kuring geus teu noli deui ka cape. Kesang geus maseuhan awak. Kusabab rasa sieun anu kancina kuring oge tepi ka imah bari jeung lumpat ngadodorong motor. Satepina ka hareupeun imah, kuring teh langsung asup ka jero. Tapi ngadong ngalungsar heula dina teras imah. Maksud narik areureukkeun ka cape. Jeung supaya pamajikan teu nyahoeun yen kuring geus meunang kareuwas. Sabab pamajikan keur kakandungan. Jadi lamun dibejaan ku kuring bisi kumaha onam kana jiwa pamajikan. Geus kacape leungit mah, kakare kuring asup ka imah. Malahan, pamajikan oge teu curigaeun yen kuring geus dipegat jurig. Ya sikepna oge saperti biasa, saperti tisasari. Harita, pamajikan kuring teh pas pisan karek lilir tina hudang sarena. Kuring oge teu cacarita ka pamajikan ngeunaan kejadian tadi di jalan. Dan aya we dojaan keur kuring. Harita maklum anu keur kakandungan sok samar kahayang. Jam 2 peuting, pamajikan hayang dipangmeulikeun sangu goreng. Eta oge ku kuring ditawaran rek dipangyieunkeun atawa dipanggorengkeun. Tapi maklum keur nyirang.
Kekeh kahayang teh Sangu Goreng menang meuli. Aya kahayang pamajikan sarupa kitu teh jadi serba bingung keur kuring. Abdi palai Sangu Goreng. Hah? Sangu Goreng? Siatu orang panggorengkeun atunya ku Aa. Alim kayang ngadamel di dieu mah, hoyong kayang meser, sigana teh raos pisan. Enjing we atunya. Pan ayeuna mah tos wengi pisan atuh Neng. Tos jam 2 deui. Palai ayeuna atuh sigana mah pangaruh utun utun inji. Kuring oge teu bisa mumpang karena kahayangan nu jadi pamajikan. Nya kuring maksakeun indi ti imah rek neangan Sangu Goreng. Sok sanajan kuring masih kena aya rasa kasieun. Sabab dina inditna deui meuli sangu, kuring teh kudu ngaliwat deui ka palebah jalan anu aya tangkal nangka. Anu jadi aneh keur kuring, pan tadi motor teh teu bisa hirup. Malahan datang ka imah oge bari didodorong. Nah atuh basa kuring rek indit deui meuli Sangu Goreng. Motor teh teu sakara-kara hirup saperti biasa. Yak akhirna kuring init kana motor bari ngebut. Komode di palebah tangkal nangka. Motor teh dikebut satarikna. Bari kuring teu wani rurat-ret ka palebah tangkal nangka. Nah teu penting eta. Kuring ngadon kurilingan neangan Sangu Goreng. Sabab hampir ka unggal tempat Sangu Goreng basa didatangan ku kuring teh geus beak. Kuring bingung ku ayana kejadian kitu teh. Lamun teu dilaksanakeun pamajikan keur nyiram. Nya ku sabab eueuh kuring boga niat rek balik deui ka imah. Ari geus diusahakeun mah sugan we pamajikan oge sadar jeung geus teu hayang deui Sangu Gorengna. Pas kuring nyorang pupudunan, kuring aya rasa atoh sabab ningali siga aya nu keur ngadorong roda Sangu Goreng. Pamikir mimiti mah sakacida atohna. Sugan we nya eta anu ngadorong roda teh anu dagang Sangu Goreng. Kuring langsung nyampeurkeun kana disangka tukang Sangu Goreng. Tapi naha atuh eta tukang Sangu Goreng teh basa disampeurkeun teu daek eureun. Tapi terus we ngungkug teu malire ka kuring anu terus nutur-nutur manehna. Nu tadina atoh antugna kuring oge jadi keheul ningali pola eta tukang Sangu Goreng teh. Tapi barang ku kuring ditinggali, barang mereka tinggali eta beungeutna ku kuring. Eta beungeut tukang Sangu Goreng teh ruksak. Malahan beungeutna katinggali baloboran ku getih. Hanona oge siga anu bijil. Beuleuh ayeuna mah katinggali eta anu disangka tukang Sangu Goreng teh geuning awakna geus teu mangrupa. Kuring oge jadi ngarenjak ningali kitu mah. Atoh jadi leungit. Timbul rasa kasieun. Geus pasti eta teh lain tugas Sangu Goreng anu biasa. Kuring langsung ngajalankeun di motor bari teu malire ka eta jalma anu disangka tukang Sangu Goreng. Basa motor geus dipajukeun. Pangangguran kuring ningali kepala mah anu tadi disangka tukang Sangu Goreng teh. Tapi naha atuh eta tukang Sangu Goreng teh bet geus ngaleungit. Geus eueuh ti palebah dinya. Beki sieun keur kuring. Kuring geus teu inget kana kahayang pamajikan anu nyiram anu hayang Sangu Goreng.
ondok carita kuring tepi ka imah. Nya barang datang di imah kasampak pamajikan geus sare tibra. Sigana wae pamajikan teh geus teu hayang deui sangu goreng. Danyaan atuh asa pamajikan lilir. Manehna geus teu hayang deui kanu sangu goreng. Wahalna kitu, kuring jadi ngarasa atoh. Kuring tetep ngarahasiakeun sakabeh kejadian anu aneh anu kaalaman. Peuting eta